hejeunkeun we tuh bandingkeun jelema loba nu dirawat di rumah sakit gara-gara teu bisa ngahejeun gara-gara teu bisa ngisi tapi urang ngisi lancar keneh ngahejeun lancar keneh pitulung saha dihejeunkeun rahimna Allah empotkeun we kuliang tai seukeut tas caduk teh buntung sora can pernah aya bejana jelema ngisi marawat gunting beres dihejeunkeun cepret ku gunting hejeunkeun deui cepret ku gunting teu aya berarti sadayana kersani ti Gusti nu Gusti ku Gusti karena Gusti maka balik ka Gusti Allah maka timbul nu katilu musyahadah diaji ku kitab Sirajul Talibin bisi panjang teuing efektifkeun we ieu waktu jeung bahasana naon nu aya dina awak urang panon jeung ningalina cepil jeung dengena irung jeung ambeutna bibir jeung ucapna huntu jeung nyapekna leungeun nyabak jeung nyokotna suku lengkah jeung nincakna kabeh ti saha maka lamun ngaku kabeh ti Allah urang balik rek ka saha yuk urang sadar diri urang asal ti Allah maka balik bakal ka Gusti Allah inna lillahi wa inna ilaihi berarti jelema geus sadar diri nu kitu mudah-mudahan nu haladir penting ayeuna sing buru-buru innalillahi amin amin sing sadar diri maksudna mah kade lain ngaduakeun maot innalillahi ngan urang lolobana nyahona innalillahi teh kanu maot diumumkeun sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak anu maot pantes we dan geus kolot kabatur mah pantes innalillahi umumkeun deui innalillahi wa inna ilaihi rajiun abu anu parantos tilar dunya pantes we da geuring ngageribu ngan pantes we kabatur marukanan urang teu pantes kabeh urang bakal balik ka Gusti Allah timbullah akhlakul adimah tugas Allah ka Kanjeng Nabi li ismami diniyah nyampurnakeun tentang agama sekaligus li utammima makarimal akhlak tah tuntutanana nu tadi tuntunanana jelas tatananana tos dijelaskeun mangga urang sararea ya Allah lungsurkeun bimbingan taufik hidayah ka abdi sadaya muga abdi sing mampu dibere kakuatan istiqomah ngalaksanakeun parentah Allah jeung tuntunan Rasulna nu haladir wengi ayeuna sewang-sewangan ya Allah lungsurkeun kabarokahan hirup jeung kahirupanana nu dagang dibarokahkeun nu tani dibarokahkeun nu kuli dibarokahkeun pagawe negeri dibarokahkeun kiai dibarokahkeun santrina dibarokahkeun sadayana masyarakat anu hadir wengi ayeuna ngagungkeun Kangjeng Rasul sing timbul barokah pitulung Allah Subhanahu wa taala rupina disimkuring ala kadarna pangaosan silaturahim muga-muga silaturahim simkuring sareng sadayana di alap cekap ayam manfaatna nyuhunkeun ka Allah bimbingan taufik hidayahna oge sejak pamit ka sadayana simkuring bade teras ka Tasik Suryalaya acara manakiban sakumaha bulanan hapunten anu kasuhun ulah kirang-kirang panghampunten tina sagala kakiranganana hatur nuhun tina sagala perhatosanana hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasib wallahul muwafiq ila aqwamit thariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh